Pak. Mana beki dia sabeki ripuh hirup teh beki caludi kieu ih. Tuh bener Not, urang caludi kitu. Heuh nyawa mana caludi kieu, mana karoba masalahnya. Heeh Not, urang keur loba masalah duit, dek usaha kahalang ku aturan. Heuh nya Indonesia teh saloba aturan kieu, macakan urang mah yang pindah ti Indonesia teh. Emang mana dek pindah ka mana Not? Ka Cicalengka. Sarua kere ka Indonesia teh Not. Put, Hah? rek ka mana? Eta rek hareup kunaon kitu? Oh, dia keula tuh di dia kita berdoaan. Kumaha nih puput rusuh? Emang rek naon kitu Put, mana hareup? Hayang nyaho wae maneh mah goblok. Pira ge nanya meni make urat sia, goblok. Rek meuli seblak sejang diri wo sia. Nah, haput bet resep seblak. Manya yang kudu resep ka sia goblok dina. Mang Bule kumaha? But gaya teu. Mana letikeun loba gaya pisan hirup teh. Heh, Mang Bule, apal teu nah puput bet loba gaya. Emang kunaon kitu Put, man bet loba gaya segala. Sabab indung jeung bapak urang, pastiin urang loba gayana. Bijah. Naon? Ari budak bijah nu kasep geuning. Ngaranna teh saha Taufik nya mun salah mah. Heeh, nah apa? Heeh, pan urang teh nempo di Facebook. Ngaranna teh emang bener Taufik tapi hareupna w.taufik.w. Naon eta teh maksudna? Heeh, eta teh kapanjanganana. Oh, naon kepanjanganna w.taufik.w teh? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mananya tukang cilok teh biasana jam saking geus ngalewat. Put. Hade, aing nungguan tukang cilok, tu datang tukang nyelot. Laki mah ningali awewe teh hatena. Terus nah tuh orang mau diputuskan. Nya kan hatena kahalangan ku susu no. Jadi lalaki mah ningali susu lah. Jadi aing mana datang kalian bukan cakacakan nih, emang mana sisir? Sisir, aing memang terbuka sisir, sia Put. Namun eta teh minjem atuh ka lanceuk maneh. Mana aing teh anak tunggal, anak hijina. Yang minjem atuh ka babe maneh kan pasti babe maneh teh boga sisir. Apaan sorangan, babe aing mah botak, sia teh Puput. Mang Bule. Keke. Mang Bule, tulungan keke lah. Kunaon maneh ke? Keke nginjem modal, jamu ka usaha. Teu loba-loba, 20 juta we jang tambah-tambah. Si anjing, hujan, angin, datang-datang ujung nginjem duit. Nah eta era minimal nanya kabar heula tuh goblok. Anjing nyentuh anjing lah.